Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Saluran oli rem pegat tangtos we dina kayaan bendu mobil digas satarikna rem lolos sanaos jago balap sadunya oge pira ku teu gebrus nah pegatna teh lantaran di rem satarikna terus coplok sanes upami locot mah tangtos tutup olina sanes pegat ieu mah jelas tapak dikeureut upami teu neunggar tangkal satarikna tangtos eta mobil ngebeledug jelas pembunuhan cek Jaka rai deui beungeut karsa sabeuki beureum ari cek Jaka na jero hatena piraku kudu curiga teu pupuguh mah ka Jaka Jaka kasep teh maksud teh punten sakitu timpuh napan karsa teh kapan cek dongeng oge basa kirana sumrah diri manehna kalah nyingkahan ku pengkuh-pengkuhna tapi nah eta dongeng teh lain karangan parandene kitu rek kumaha ngecekna kapan sumber bebeneranana oge geus palastra geus maot geus eueuh dikieuna. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Sumi yakin nu magatkeun pipa saluran minyak rem teh pasti aya nu di imah ari nu biasa ngoprek mobil mah pan kapan ngan karsa jeung gapur cek Sumi tumanya kalayan daria abdi matos teu ditaros ku dunungan bujang-bujang di percantan kapan nyandak mobil ge ti bengkel miwarang kang gopur eta teh kapan cekar sa masih kene rerejeung anjeung kirana piisukeunana kana maot sumuhun malih wagina teh amung nganggo mobil enden ena tur hadita keneh waktos kabar goge abdi ditundung abdi teh ku Pak Adi Guna cek karsa bari tungkul ayeuna mah nembalanana basa rek jung karsa teu ngimeutan kitu nah mobil teh aya nu ngorek-ngorek manggopur upamana henteu da abdi mah beberes di kamar komo da bari ningalipun adi nyegruk wae ceurik piraku teu gemper mitra kaum dangu ngadenge kitu suminar seuri teuing seuri ngece teuing seuri nyaan nganu jelas Jaka nenjo beungeut karsa beuki bareureum jelas gapur atawa si dadeg teh kudu ditanya Adi Guna kudu diguliksak ayeuna urang ka imahna tapi Sumi nempungan heula polisi minta bantuannya ulah dilepaskeun deui gapur jeung nyonya Saleha jeung nyonya Adi Guna jeung Alam enya jeung karsa oge cek Suminar enak Jaka api-api teu ngarti omongan Suminar tapi nanjok karsa kalah imut teuing naon artina Jaka ge can paham nah imut nyaan imut rumasa atawa nyumputkeun ka sieun wungkul wallahu alam bisawab.
Mitra kaum dangu. Singkat carita 2 poe ti harita. Polisi geus di bejaan, harita teh Jaka langsung ka Padarajat. Kapalana da geus conggah sakalian ngebejaan yen dirina jeung Suminar geus ngampe kajahatan di hiji imah agreng. Yen mautna kirana teh ngandung misteri, kalayan teu dililakeun deui dina poe eta oge tiluanana arindit. Da Suminar henteu mawa mobil harita teh, jadi milu kana mobil Jaka. Tadi kadinya teh jeung Karsa make mobil umum. Basa Karsa rek diuk di tukang, ku Suminar dicarek kalah diajak ngarendeng. Tapi Karsa henteu daekeun. Jaka heran nenjo talajak Suminar sa model kitu teh. Moal kitu jatuh cinta mah ka Karsa. Cinta pandangan pertama teh make hayang pagegeye sagarupa. Di dia Karsa, di tengah, bisi kabur, cek Suminar teu leum-leum. Dikitukeun kakara Karsa daekeun diuk gigireun Jaka. Meni bangun tepuguh rasa diuk dihapit ku Jaka jeung Suminar teh. Teuing gempeurna teh nyaan boga dosa, teuing gempeur ku era wae. Ras Jaka kana caritaan Suminar, basa nalungtik Nyonya Adiguna. Cenah Alam alias Bison kungsi nita sumi nepungan Karsa. Boanyaan Karsa nu ngahajamaehan kirana teh, ceuk manehna mobil teh rek dipake pisan, tapi tekebat kusabab kaburu dijewang ku kirana. Bisa jadi eta mangan saukur alibi wungkul. Ari kejadian sanyana mah dihaja dibikeun ka kirana kitu. Sanggeus remna kumanehna diruksak heula tangtuna. Mitra kaum dangu, keur nu geus ahli kana mobil mah tina perkara megatkeun saluran oli mobil teh lain pagawean anu hese. Dina waktu sakedeung oge reres. Ulah nyeri hate Karsanya. Lantaran ari wartawan kriminal mah meh sarua jeung polisi. Gawena teh neangan bebeneran jeung ngahukum anu jahat. Ngan ari wartawan mah senjatana pulpen, mesin tik, atawa pulpen, ari polisi mah pistol. Ceuk Jaka kalayan Daria. Sumuhun, tembal Karsa meh teu kadenge. Basa nenjo kalakuan Suminar nalika leungeun ngahaja ditumpangkeun kana pingping Karsa. Naon maksudna? Kapan di kantor oge si Semiaji jeung Kartiwa teh jajaka sakitu garantengna tala dilayanan. Ari ieu pangkat supir meuni kitu. Tapi nahanya Suminar geus kalebuh piraku. Ketah teu piraku. Gusti mah uninga tara ngabeda-beda jelema. Cinta datangna iraha jeung kasaha wae teu pilih bulu. Jaka henteu bisa nyarita naon. Era parada komo basa Sumi ngalendean kana tak-tak Karsa mah. Si Suminar naonan eta? Bet kawas rek ngaragrageun citra wartawati wae. Ceuk Jaka na jero hatena bari bangkenuk.
Balik deui kana jajar carita. Imah agreng tungtung Bandung katenjo angger meuni andegleng. Ngan katara beuki sepi. Jalan nu lega ti saluareun imah anggar barasih. Tangkal nu gajaraga jukut nu ngemplo hejo kawas jadi saksi pire di satukangeun eta imah nu sakitu agrengna. Panto besi ngagerit muka basa Karsa turun tina mobil terus mencet bel. Karsa rada keheul nempo pamolah suminar kusabab manehna oge milu turun nuturkeun. Atas si suminar maneh gogoyotan wae ka si Karsa teh. Sieun ditinggalkeun kitu atawa sieun kabur. Cek Jaka na jero hatena. Sup Karsa jeung Sumiara sup deui kana mobil. Sanggeus panto besi muka geleuyeng mobil diasupkeun ka pakarangan imah gedong. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng nu dipikadeudeuh dipikareus ku Mang Anggang salawasna urang teraskeun. Nu muka panto teh ayeuna mah lain Mang Gopur nu awakna dedeg teh, tapi aya deui lalaki tengah tubuh nu ceuk Karsa mah eta teh tukang jukut langganan Adiguna. Ngan Karsa teu nyahoeun ngaranna. Gapur bangun rewas kitu deui ambu salehah teh. Basa Jaka duaan datang jeung Karsa teh. Hokeun meureun kitu deui teu lila ngurunyung alam. Katempo meuni kasep jeung bersih teu siga nu teu eling teu sing. Beda pisan jeung nu katenjo ku Jaka basa munggaran tepung. Halo Jaka, cek Alam. Manehna nu mimiti ngageroan. Halo, cek Jaka nurutan. Manehna someah naker ngabageakeun basa nita asup teh. Terus nyalikeun. Panonna teu leupas ti Gopur oge Karsa jeung Saleha. Bisik kabolosan meureun teuing kumaha. Sabot manehna ngajak ngobrol ka Jaka. Geuning emut keneh ka kuring, cek Jaka ka Alam. Kan tenan atuh meuni daria pisan nembalanna teh. Bet kawas jelema normal. Ieu manusia teh nyahan kitu gelo. Nah di ayeuna bet jiga nu waras. Meuni sakitu raspatina. Mun kuring jadi awewe da bogoh atuh nejo lalaki anu sakitu ngalempareng koneng teh. Berarti jika mirip Mang Anggang pisan ieu ya. Ceuk Jaka na jero hatena. Mangga calik cager Karsa, cek Alam ka Karsa sanggeus ngamenggakeun Jaka jeung Suminar. Mitra kaum dangu. Aneh. Insting Jaka bet ngarasa yen antara Karsa jeung Alam teh aya hubungan anu bangun deket. Da mani nempakan Alam teh kana tonggong Karsa, kitu deui Karsa nyekal pageuh kana leungeun Alam. Jol bae boga timburu boanya maranehanana duaan anu sakongkol nyeuhkeun kirana teh. Duanana ge kaharti lamun hayang ngeuweuhkeun kirana teh. Alam sieun teu kabagean warisan. Adi Karsa males kanyeri ka Adiguna. Kusabab adina kungsi diperkosa. Tapi nah bet kirana nu jadi sasaran. Tapi bisa wae Karsa dititah ku Alam ngaruksak rem ngarah tarapti mautna kirana jadi kawas kacilakaan. Emang Gapur sareng BH mangga caralik, cek Alam.
Nuduaan tebaha ngariung di rohangan tengah. Tidinya sidik kana tatanjakan karohangan tingkat 2. Nu cenah cekarsa mah eta teh kamar kirana jeung kamar padiguna katut pamajikanana. Ditambah rohang baca. Tos dugi ka mana panalung tikan teh Jaka? Tanya Alam. Nah hanya hoti mana manehna yen Jaka keur nalungtik? Geuning uninga. Ceuk Jaka rada ngaringeuh meusan. Tos tesak deui anjeun sumping sareng ayi itu katut karsa kapan ku pribados di piwarang nepangan karsa sanes. Ceuk Alam ka Suminar. Suminar unggek. Mitra dinu naskah ieu duka dinu episode kasabaraha hapunten manggang lepat. Jadi basa anu nitah nepungan Sumi ka karsa teh lain Bieha atawa si kabaya anu samping Cina teh lain, tapi Alam atawa Bison nu nitahan Suminar nepungan karsa teh. Duka di episode sabarahanya panganggang hilap papunten. Urang teraskeun pinter kuring eleset cek jero hate Jaka. Tapi kan bae dah memang haja. Poe ieu kudu geus kaboker misteri nu tetela aya teh. Sakedeung deui polisi tang tuning karya imah agreng. Pasti geus dikepung sakedeung deui gaya imah ieu. Cek Jaka na jero hatena. Bari pok ngomong. Di bengkel mendak keterangan yen mobil aya nu menggatkeun pipa saluran oli remna. Janten rem lolos tetela dijieun margi upami kecelakaan mah teu kitu galagatna. Jantan saderek Jaka bade nalungtik sanu ngaruksak rem kitu sanes. Alam nyarita kitu Jaka unggek. Sanggem pangakuan karsa eta mobil disana ku Mang Gopur di bengkel. Waktu ku karsa bade dipake dijewang ku kirana. Teras diangge danging duka bade ka mana? Harita Mang Gopur ka mana? Abdi mah si sabaran tos ngabantuin mobil oge teras di piwarang ku Pak Adi ka apotik nebus resep kanggo anjeunna. Tembal Mang Gopur bari bangkung we mitra. Laras bisa leha Jaka bade ngareret ka bisa leha. Awe kolot bisa leha teh anu pas munggaran Jaka datang ka imah agreng anu ngabagiakeun mimiti teh geuning mitra emut keneh. Sumohon. Eta mobil disimpan di mana? Di garasi. Ari nu ngaluarkeun tina garasi? Abdi ceuk karsa nembalan. Ngadenge kitu Suminar curinghak. Cenah anjeun gemper. Cicing we di kamar. Nanjo adi anjeun cerik. Sumuhun saparantos ngaluarkeun mobil ti garasi, abdi lami di kamar beberes. Sareng gemper ningali adi cerik wae disarengan ku bisa leha. Artina mobil teh bener keneh basa dikeluarkeun ku karsa ti garasi mah nya. Remna jalannya. Sumuhun. Mang Gopur harita geus ka apotek. Ceuk Alam. Padahal tos Aden. Ari ibu ayeuna aya. Jaka nanya ke Alam. Aya. Rama. Saha Pak Adi? Sumuhun. Aya teu damang tos sababaraha dinten teu kaluar ti kamar. Rupina anjeunna kalalaban ku tilarna kirana. Sumuhun. Mung kirana teh salah denge memeh indit kirana teh nyieun heula cikopi ka Mang Gopur. Nya. Sumuhun. Mari saula anjeunna naon? Anjeunna naon? Tunduh. Tunduh. Mun teu salah basa Mang Gopur nyieun kopi, mobil teh geus dikeluarkeun ku karsa ti garasinya. Ceuk Alam bangun keukeuh katenjo ngabela ka karsa. Tangtu Sailon. Kitu ceuk pikir Jaka dina mangsa harita. Ari Gopur katenjona cupat bodo, moal nya boga rancangan maehan kirana. Naon motifna? Tapi dan telinga di mobil abdi mah. Nya tapi hatina aya keneh pan. Semohon. Nah atuh tadi ngabohong. Nah tadi ngabohong. Nyentak ayeuna mah Alam teh.
Mitra kaum dangu, tetela jelema waras alam teh tegelo teusing ngan rada siga awewe wungkul gapur disentak teh tungkul kitu deui salehah estuning teu wani tangga seeutik ketika acan. Dina kaayaan anu samodel kitu Jaka teu kuat hayang nanyakeun ka alam naon sababna manehna sok gegeloan tapi sieun nya cek caritaan karsa. Mitra kau bulu punduk ke Jaka meringkak jerit suminar ngajerit terus ngagabrug ari polisi nuduaan rikat ngaburu upadi guna nu geus baloboran getih pigeulang leungeunna nu getihan gewat dibeungkeut saurang deui lumpat murut telepon asa dina impian nenjok kaya nu samodel kitu teh Jaka rampang rempeng bari nyangkeh suminar nu ngayak-yak leuleus. Panon nenjo nu opatan di Borogod telila polisi duaan mayang pak digunakan kana mobil ngan sakilat kabeh kajadian anak imah agreng geus kosong di kuncian ti luar. Mitra kaum dangu, Jaka mutuskeun mawa suminar ka rumah sakit, nuturkeun mobil polisi nu mawa Pak Adiguna dibarengan ku pamajikanana. Ari polisi nu duaan deui mawa nu opatan, tangtuna ge langsung dibawa ke kantor polisi pusat di Bandung pikeun papariksaan. Aduh, Jaka sia, aing mambung sekali-kali deui pipiluan. Cek suminar bade ngadeg-deg yang saya dina tak-tak sanggeus saya dina mobil. Tenang manya aya wartawati borangan. Kunaon Adiguna teh bunuh diri eta teh? Teuing atuh meureun kararesan anak sasiki-sikina mau teu pupuguh kalaleban. Adi sengledkeun ka luhur terus bitisna disasaran ku jempol suku. Naonan? Hayang nyaho, mancing eta teh, nyelok. Nyelok kumaha? Da lamun lalaki cunihin mah dikitu kentang tuh bakal ditewak suku Sumi teh. Wanian. Demi bebeneran hayang ngayakinkeun. Tembal Sumi. Mitra kaum dangu. Mobil terus nyemprung. Sakedeung deui kirana geulis, sakedeung deui bakal kakobet sa nu telengas kanung teh. Cek Jaka na jero hatena.
Singkat cerita, Pak Adi Guna langsung dibawa ke ruang emergensi paragi pasien-pasien anu kaya nana tatuparna tur gawat. Leutik harapan karena bisa hirup. Seketerangan dokter sementara Adi Guna bisa keneh diselamatkan. Polisi ngarapkeun pisan keterangan ti Adi Guna teh. Tapi henteu bisa ditanya poe eta. Lantaran kayanana pikah hariwangeun pisan. Dina kaayaan anu samodel kitu, Jaka jeung Suminar terus we balik. Wartawati nu wanian teh terus ngayak-yak capeun. Ayeuna mah teu kudu ngilu deui da geus jadi tugas polisi. Jaka, mun isu krek Adi Guna sumimilunya. Apaan sih yeun? Entah, hayang ngadengi ku celi sorangan. Saha atuh nu boga niat delaka ka kirana teh? Karunya we ku Pak Adi. Kajelema jahat karunya. Nya da jahat ge ari anakna mau tepuguh mah karunya tuh. Kaleleban nepi ka bunuh diri Pak Adi Guna teh nya. Ari geus, naon atuh hartina luhur kuta gede dunia oge. Ari anak nu diharapkeun pikeun naruskeun turunan tilar dunia amanya. Tembal Jaka. Mitra kaum dangu. Suminar dijajabkeun ka kantor. Da Jaka rek terus nyusut kejadian pamajikan dokter nu bunuh diri teh di Jalan Duarawati teh. Ongkoh deui manehna rek nyieun berita ngeunaan anak munding anu paeh. Meme disumbangkeun ka proyek latihan keterampilan. Areana 200 anak munding. Nah memang munding gering atawa katolobehan nu mawa. Tapi kapaeh saloba-loba. Eta anu rek disusud teh. Isukna ku identi kepala ruangan emergensi. Jaka bisa asup nepungan Adi Guna. Nu geus ketenjo tepi ka hariwangeun teuing. Ngan manehna can pati eling pisan. Gawena teh ngan saukur sasar. Nyebut-nyebut anakna wae. Enak gelis. Tepisan-pisan papi niat ngalengitkeun nung. Iya hukuman keur papi. Nabet nung teh. Ngadenge kitu janghok Jaka ngajanghok. Red ka pamajikanana nu carindul. Diuk gigireun salakina nu ngagoler. Sakapeung Nyonya Adi Guna nyusutan Cipanona ku saputangan pulas Buraong ora. Tapi teburung unggek nenyo Jaka datang teh. Na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang
si Gotaka. Permios.